Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid Bapak kelas 4 Daramang sarehat. Alhamdulillah ya, pami Daramang paling sarehat ya. Jadi duki ka ayeuna urang muga-mugia dipasihan kesabaran ya. Sabab dugi ka ayeuna urang teu acan tiasa lebet ka sakola. Diajarna masih daring atau PJJ ya. Ayeuna urang teraskeun materina anu dina halaman 20 hiji. Nah, ya. Di halaman 20 hiji bagian C. Nah ya, dina halaman 20 hiji teh urang diajar maca bagian C. Nah tangtuna urang sadayana tos diajar ngaragebkeun atau merhatikeun jeung nyaritakeun ngeunaan endahna lemah cai. Naon artina lemah cai? Nyaeta tanah air ya. Ya. Jadi paguneman nu kamari dibacana atau dina wangun sajak ya. Jadi dibacanya berbentuk puisi ya. Nah, ayeuna digigeureun ieu aya contoh sajak deui ngeunaan alam ciptaan Gusti nu endah ya. Jadi sekarang kita mempelajari sajak lagi yang judulnya alam ciptaan Tuhan yang indah ya. Yang begitu indah ya, alam ciptaan Gusti nu endah ya. Jadi alam yang ini ciptaan siapa? Ciptaan Gusti itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Ayeuna urang regepkeun sajakna ya. Ayeuna ku Bapa bade dibacakeun. Terus engke di bumi ya, terus setelah Bapak bacakan nanti kalian membacakan lagi ya. Nah, sambil dibaca itu ya. Oh, ini adalah sajaknya ya. Ini sajaknya. Alam ciptaan Gusti nu endah. Angin sejuk datang tina poe isuk. Nyambut matahari nu datang isuk-isuk. Hejona tatangkalan endak-endakan katiup angin. Nuhun pisan Gusti, kanikmatan nu tos kabeh bisa abdi rasakeun. Kaendahan alam nu tos Anjeun ciptakeun. Emang sungguh kekuasaan nu moal aya tandinganna. Nah, ieu salah sahiji sajak atawa puisi anu ngeunaan endahna alam dunia ya. Nah, tugasna ku Bapak mah moal hese ayeuna mah ya. Jadi tugasna teh pancen mandiri. Nah, nyaeta naon kacindekan tina sajak alam ciptaan Gusti nu endah ya. Jadi apa kesimpulan ya dari sajak alam ciptaan Gusti nu endah ya. Terus tugasna ditulis kacindekanana atau kesimpulanana dina buku pancen hidup ya. Jadi ditulis di buku tugas bahasa Sunda. Terus hasilnya dipotokeun ka Bapak, kin ku Bapak dinilai langsung ya. Nah, jadi tugas hari ini adalah kalian menyimpulkan puisi ini ya, yang dari ini ya disimpulkan sama kalian, ditulis di buku tulis.
di buku bahasa Sunda. Terus kalau sudah dikerjakan dipoto ya, kirimkan ke Bapak ya. Nah, nanti langsung Bapak nilai ya. Jadi tugasnya hari ayeuna teh kacindekan ya. Jadi nyimpulkan ya, nyimpulkan sajak ya, sajak ditulis dina buku tulis, terus pamitos diserat, dipoto, dikirimkan ke Bapak ya. Jadi tugasna Bapak antosan paling telat dinten Jumat tabuh 10 wengi ya. Jadi tugasnya Bapak tunggu sampai hari Jumat jam 10 malam ya. Bagi yang belum mengumpulkan tugas sebelumnya, Bapak tunggu ya sampai hari ini. Hatur nuhun. Itu wae diajarna dina bagian C halaman 20 hiji nyaita kalian membuat kesimpulan dari sajak endah anu sajak judulna Alam Ciptaan Gusti Nu Endah ya eta. Jadi kalian menyimpulkan, dikerjakan di buku tulis, langsung dipoto, geus dipoto kirimkeun langsung ke Bapak, dan ku Bapak langsung dipasihan nilai itu ya. Insyaallah pamita aya halangan minggu payun ulang-ulangan harian. Hatur nuhun. Cekap diajarna dinten ayeuna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.